Hayu pemirsa, ieu urang dangkeun ieu aya berita jenis makhluk halus cenah teu teurak kabeh ku ayat kursi oge teu teurak cenah. Oke, cekedat kita lihat. Malam Jumat ieu urang kedatangan 3 orang tamunya anu bakal bercerita tentang pengalaman mistis mereka tentang penampakan-penampakan anu sok ngeganggu kehidupan mereka. Jadi kumaha cerita teh penampakan teh? Jelas pisan Penampakan. eta teh ngajirim. Ah, lain ngajirim deui, henteu mah geus bosen nempona oge euy. Dibentuk anu ruksak jeung anu paling ruksak aya pokona mah. Pernah manggil paranormal? Acan pan marahal hargana. Marahal hargana. Kuatasina. Ah, ku babacaan we deka sabisa-bisa. Di antara kabeh babacaan ayat mana anu paling ampuh ka manehna? Make ayat kursi. Alhamdulillah wa eta bacaan ayat kursi teh ngaruh pisan. Dakat singgarwa ka paranasan. Tapi aya teu di antarana anu hese dielehkeun ku bacaan eta? Aya nya wa. Ai menurut deka nu hese dielehkeun mah pocong. Kunaon tah? Bener wa, pocong mah dibacaan naon-naon get keanger dengaruh ku dewe kabeh dicobaan tina ayat pendek tika ayat panjang anger tengaruh. Bahkan kudaek dikaluarkeun doa makan jeung doa rek sare biasa we slow. Wah ya dah. Terus cara ngelehkeunna kumaha tuh tah harita? Deka langsung we neangan tutorial na YouTube. Sugan cek dewek teh jawabanna teh arek mijil ti ustad atawa ti dukun ai pek teh kalak ti si Mongol nang jawaban. Si Mongol, aduh si Mongol dibawa. Jadi cek si Mongol teh kieu cenah. Moal teurak make mantra naon-naon oge pocong mah soalna pana ceulina aya kapasan. Langsung we kudaek teh ditangkep euy dibuka kapas teh dibacakeun we ayatna dina ceulina euy. Teu piramat karek maca alif langsung akuat, langsung minta ampun. tapi lamun deek ima jadi pocong nanya pasti deek ngomong aku raksia. Awas, ulah beja nangis nepi ka dinya. Tapi kai suka nama eta teh daratang deui wa makhluk nu alanyar. Bahkan sakeluarga eta mah datang da oge. Ajarkeun teh genah cenah imah deek ka dicicingana. Oh, ternyata geuningan permasalahan teh dina bangunan imah. Emang ari bangunan imah bentukna jiga kumaha? Nyata wa bangunanna kumuh bari jeung hieum. Langsung we harita teh minta bantuan Hamka desainnya. Aduh, jadi promosi ieu mah ieu. Langsung bangun ulang. Hamka desain. Hasil bangunanna kumaha halus teh? Nyata halus pisan wa, kualitasna teh dijamin kuat, rapih jeung sesuai jeung perencanaan. Mantap promosi. Yang gratis desain lamun pembangunanna ka Hamka desain mah. Moal gagal gaya sulap menyulap renovasi di Hamka desain mah. Hasil renovasi na eta wa bener-bener melebihi impian kita. Daripada dipikiranku sorangan ka butak-butak hulu mending kene serahkeun pembangunan mah ka Hamka desain atau renovasi mah. Urang mah tinggal tumpang kaki tah jiga si eta. Teu kudu mikiran, nu penting mah imah beres sesuai jeung impian urang. Jadi sawe anu butuh konsultan perencana jeung kontraktor bangunan bisa langsung hubungi WhatsApp-na atawa Instagram-na. Oke guys, sakitu beritana ieu nya. Mungkin aya di berita dilanjuti anu sanesna berita anu sanes. Oke.